Duh, sepi euy. Tulikeun ka Bandung. Moal ka Harti. Ya we ah. Mang naha eureun, Mang? Nya Mang naha eureun? Si Mang mau jeung rusuh. Bu, punten mereka mana? Ke Bandung. Hari Ibu? Ka Tegalega, Hari Neng mereka mana, Neng? ka Bepas. Duh, teh punten Ibu. Jika nama abi mau teras ka Bandung dah. Sepi siga nama. Paling duit dia we, wios ongkos nama saikhlasna. Si Mang teh balik nya batur teh rusuh. Batur teh rusuh. Kan di jalan dasar. Ya Mang, Loh. Bu, nangan sakieu, Bu. ada bongan apa diturunkan di sisi jalan. Neng, piraku 100 atuh, Neng. Ah bongana we Mang. Ya angsulan. Hah? Kira-kira we atuh, Bu, 500 perak nyungka di angsulan. Angsulan ada bongana teh nepi ka Bandung. Hah? 100 deui. Astagfirullahaladzim, meni koret-koret teuing. 100 deui. 100 deui, Mang. Ah, koret ini. Gelis-gelis pedit. Oh, daripada emang tur mah nyupiran teh balik, diturunkan di sisi jalan, goreng patut deui. Tapi dah heueuh, goreng patut. Bu, ari bapak ka mana, Bu? Tos aya kanu 5 dintenanana bapak teka tinggal teu uyuh-uyuh. Kan eta si bapak mah biasa kontes manuk. Oh, dugikeun ka luar kota Bu kontes manuk teh? Samaru ai bibi mun ieu kontes manuk teh di udah ke mana-mana oge. Oh, emang eta teh hadiahan Bu kontes manuk kitu teh? Aya, Bi. Lain dinya, Bu, ibu wae 5 poe teu panggil bapak. Asa kesepian gitu, Bi. Eta bibi waas teu kikituan. Aya 5 tahun ya, Bi. Nuhun Bu aya. Ai bibi buat normal. Normal atuh Bu. Nya sami we sareng ibu. Terus bibi lamun hayang kikituan kumaha? Ah, gampang atuh Bu. Aya trikna. Make leungeunnya. Ibu masuk aya-aya wae. Atau make alatnya. Ih, hari ibu terang henteu. Terus nah trikna tuh, Bi. Trik nama Bu, nu penting urang hafalkan waktu. Apalkan waktu kumaha hari, Bibi? Kieu Bu, lamun apalkan waktu tong boronging 5 tahun teu kikituan. 10 tahun ge abi kuat. Ibu mah teu ngarti. Maksudna apalkan waktu kumaha? Nya Bu, apalkan waktu. Upami waktuna ibu nuju angkat keluar, abi sareng bapak ka kamar bapak. Upami waktuna wengi ibu nuju pulang juga, bapak nu ka kamar abi. Bu, abi bade pamit ke pasar heula nya Bu. Itu di dapur tuh sareep. Oh, nyesok, Bi. Mangga tuh Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Kobra menu 20 juta. Aduh, sarana gelur. Bi. Kapan ke pasar, Pak? Aya naon gogorowokan isuk-isuk. Si Bibi teh ka pasar. Ke pasar. Baru papai. Paparek mandi, pangeluarkeun manuk. Bisa atuh, Pak.
Pirain pangaluarkeun hungkul. Paprek mani kagok. Da bongan si bibi. Itu bisa. Nyamu tuh bisa kudu ngeluarkan manuk segala. Pokoknya mah si Kobra poe ayeuna kontes kudu menang. Benar. Kobra. Si Kobra ka mana ieu eueuh? Pantun longo. Aduh, aing mah. Nah, papa semua kene gugorowokan. Si Kobra ka mana? Manuk ka mana? Eueuhan unek anam. Apaan cek papa tadi kita keluarkan? Keluarkeun kumaha ieu mama? Mama apal teh eta si Kobra? 20 juta hargana teh. Rek kontes. Ai. Nanti tak papa cenah keluarkan. Jadinya ku mama tadi kencarkeun. Maksud papa teh keluar teh kanang nang hungkul, keluarkeun teh kanang nang hungkul lain manukna. Aing